Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna rugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya, upami ngaosan komentar-komentar di para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka opatna. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, bagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dong dong tes. Dupi urang ayeuna nuju aya di mana ambo? Geuning ieu mah aya di tengah leuweung. Ceuk Nyi Kerung. Ieu teh aya di wewengkon Gunung Sembung teh Nyai, tempat ambu tatapa. Ayeuna sakedeung deui urang bakal nepi ka tempat panyicingan Nur Aman. Sarta ieu oro urang roro, urang urus jeung gedekeun kuduaan. Ieu budak ku ambu arek dijadikeun jalma anu bisa ngabakti jeung ngabela ka lemah cai. Oh muhun, hatur nuhun pisan ambu. Ambu tos nulungan abdi duaan. Muji syukur mah ka Pangeran Nyai, ulah ka ambu. Sabab ambu mah tibang cukang lantaran wungkul. Muhun ambu, nuhun pisan Gusti. Abdi masih dipeparin kasalamatan. Bareng jeung nyerewekna waktu anu terus lumahku, Ambu Sulasmi jeung Nyi Ebah akhirna nepi ka puncak Gunung Sembung. Nyi Ebah jadi ngarti jeung yakin kana kayaan Ambu Sulasmi anu memang lain jalma jore-jore. Kabuktian atuh tentara Walanda bae oge bisa katipu panenjona, jeung lempangna rasaan mah biasa teu gancang, tapi nyaho-nyaho geus jauh we nepi ka Gunung Sembung dina waktu anu meh singket. Tur teu kungsi reureuh acan di jalan. Bilahan anu rata tur lega katempo aya hiji imah panggung leutik
hatutna masih ku eueuh, pindingna ku bilik. Ambu Sulasmi anu masih mamangku orok pangheulana asup ka jero imah dituturkeun ku Nyi Ebah. Sok Nyai, ngagoler di ditu tuh, ngagoler. Sanggeus araya di jero imah, Ambu Sulasmi gancang nitah Nyi Ebah ngagoler dina bangku panjang kagigirna rada lega. Nyi Ebah teu baha, terus bae manehna ngagoler dina eta bangku sarta ngarasakeun awakna ngaleulesan jeung tuduh anu kuat. Antukna reup Nyi Ebah sare meniti branakat. Sedengkeun orokna Nyi Ebah anu memang lalaki ku Ambu Sulasmi gancang dibersihan di mandian. Tur sanggeus meunang ngamandian eta budak teh digolerkeun dina amparan samak bari teh di baju-baju acan da pugu eueuh. Matak teu aneh harita sabaraha waktu mah budak teh ngan ceurik we jeung ceurik lantaran tiriseun meureun komo kaya di pagunungan. Jep cu, jep incu bager soleh menak cinggo kasep jep isukan amburek neangan bahan keur baju hidup tong cerik hidup teh apanan calon jago. Cek Ambu Sulasmi ngajakan nyarita ka orok anu kerjeu. Buuk beureumna anu ipis terus diusapan sarta kulit bulena ditata diusap, ditingalian urat-urat penting dina sakujur badan, oge susunan tulang-tulangna dititenan kelayan hati-hati. Aneh orok teh bet ngadadak jempe beureum laju digolerkeun ku Ambu Sulasmi gigireun Nyi Ebah indung. Nyeh, Ambu Sulasmi imun manehna yakin budakna Nyi Ebah bakal lulus jadi muridna jaga. Sanajan ayahan jakal dengan katuhuna eta budak bet rada bingkang. Caturkeun dina poe isukna Nyi Ebah karek bisa bebersih mandi. Tur sanggeus bebersih mandi ku Ambu Sulasmi terus diberes salin baju. Kabeneran eta baju urut Ambu Sulasmi teh mahi pikeun Nyi Ebah. Sarta sanggeus kitu Nyi Ebah sinang nginum ramuan nah aja menang nyieun pikeun mulihkeun kasehatanana. Ambu Sulasmi kabeneran boga kuik sesa kamari terus dibeuleum dina hawu geus asak jalahar kuduaan. Nalika keur cacamuilan ngadalahar kuy boleh Nyi Ebah kadenge harita nyarita bari ningali kayan anakna anu masih sare tibra satu tas nyus. Kumaha Ambu? Can dipasihan baju orok teh geuning Ambu? Cek Nyi Ebah. Tenang Nyai, tenang. Gampang ngeunaan baju orok. Poe ieu Ambu arek niang kaleuweung pikeun nyiar bahan jeung nyeun baju orok. Har. Nah nyiar bahan anggeungan amel acuk bet kaleuweung Ambu. Henteu ka pasar. Nyi Ebah kerum. Ambu Sulasmi katingali ngadon serileut. Ari geus kudu kamana atuh nyiarna Nyai? Dari menta ka pilemburan mah asa tua asa Ambu teh. Ari arek meuli ka pasar. Apanan teu boga duit Ambu teh Nyai. Nyi Ebah gancang kudak kodok kana saku bajuna. Manehna oge sarua teu boga saketip-ketip acan duitna oge. Bajuna oge pamere acan ti Ambu Sulasmi. Geus Nyai, tong mikiran baju Nyai mah keun Ambu anu ngatur sagarupana. Ayeuna pikiran mah ngaran hade pikeun budak naon kira-kirana anu cocok pingaraneun pikeun anak Nyai. Nuhun nya Ambu. Kin atuh abdi bade ngemut heula. Ngaran budak anu saena naon urang emutan. Nanging hanjakalna teh budak abdi mah pananganana sabeula. Bet kengkong geuning Ambu. Damun seug teh kengkong mah
budak teh bakal golek sareng kase. Nah ulah mikiran budak kayaan leungeuna pedah kitu nyai. Tingali mah engke eta budak bule teh bakal jadi hiji jago pinunjul sarta kaasup pahlawan ieu nagri. Mohon mangga ambu, mudah-mudahan we pun anak sing jantan jalmi anu ageng guna sareng mangpaatna pikeun balarengan biasa ngabantos ka para pajuang bangsa dina bangsa hayang ngamerdekakeun ieu negeri. Nanging soal masihan nami mah abdi teh bingung ambu teu tiasa naon atuh anu pantes kangge pinamieun ieu putra abdi teh ambu. Kieu we atuh nyai, ngan hampura ieu saja lain maksud ambo ngahinaakeun lumeh budak hidup kitu leungeuna, tapi ieu mah ciri khas ngaranna oge sarta hartina kuat atawa gagah. Budak nyai ku ambo arek diaranan si Giwang. Kumaha tah nyai, satuju teu mun eta budak dingaranan si Giwang? Oh, mangga ambu, abdi satuju pisan. Saya pun anak dinamian si Giwang. Berkakupingna oge, eta nami teh mungguh lucu sareng wibawaan ambu. Tapi Giwang mah jiga anting atawa naonnya ambu? Us, anting mah Giwang eta mah Giwang lain bahasa urang. Emang Giwang anu gagah di gudang pokona mah. Syukur atuh ari nyai satuju mah. Berarti timeti poe ieu udah hidup ngaranna Giwangnya dina harti kuat jeung gagah. Mohon mangga ambu. Nya geus atuh ayeuna mah ambu arek kaleuweung heula nya nyai. Arek nyieun bahan keur pakaian ieu si Giwang. Mohon mangga ambu. Nanging naon teh ya bahan kangge anggian orok teh ambu. Nah abdi tadi pasian terang geni. Hampura nyai. Ayeuna mah ku ambu malwakan di bejaan. Bahan naon pikeun baju keur budak hidup. Engke oge da bakal apal sorangan. Teu kudu di bejaan ti ayeuna. Oh gitu. Mohon mangga atuh ambu wilujeng mangka. Oh nyai, ambu indit ya muga sing menang hasil. Ambu Sulasmi harita terus indit ninggalkeun imahna bari mawa itu kai jatik anu teas jeung kuat warnana beureum minangka pakara. Jeung tetela Ambu Sulasmi inditna teh bet ngajugjug ka Gunung Salak mangrupa hiji tempat anu kawilang rada deukeut di Gunung Sembu. Gerakan Ambu Sulasmi nalika leumpang ngalengkah jampal sukuna lieur ibarat anu teu napak kana lembah. Leumpangna bet jiga anu semu ngalayang dina jarak anu ngan sabaraha senti tina tanah. Lebah dieu Ambu Sulasmi geus nembongkeun deui wawasanna. Mangsa ngagunakeun ilmu pangenteng padana anu disebut ilmu bayu saket. Tur berkat tina eta ilmu ngajadikeun Ambu Sulasmi jadi bisa leuwih gancang nepina ka tempat tujuan. Ambu Sulasmi indit ka Gunung Salak memang ngahaja arek neangan macan leuweung pikeun diala kulitna jang bahan baju si Giwang. Eta tindakan teh kawilang mah hiwa jeung ngabahayakeun kana jiwa. Lantaran macan mah mangrupakeun sato galak tur kuat. Sarta geus mindeng karadapan ku para jago anu wani coba-coba ngaganggu ngadon balik tinggal ngah. Tapi Ambu Sulasmi oge memang lain arek sagawaya ngalakukeun tindakan. Tinang tu bakal ngagunakeun cara anu asak mangsa ngalakukeun tindakan. Ambu Sulasmi salaku hiji jago kolot tur
ditutur fungsi guru ilmu kan ini buyut Saringgi anu cicing di Gunung Marapi. Tinangtu boga keahlian dina hal newak satu-satu galak sekaligus naklukeun mancing jeung newak macan. Memang teh deui cara iwalti kudu ngalah gelap peurah orai anu mati, di antarana peurah orai sinduk jeung orai weli. Ambu Sulasmi terus ngajanteng di lahan anu memang rata jeung lenglah, sarta museurkeun keteran batina pikeun ngimplang di mana ayana orai weling jeung orai sinduk. Maksudna eta orai weling jeung orai sinduk teh rek disambat sina daratan, arti penta jeung dimangpaatkeun peurah. Ambu Sulasmi tembok beuremkeun panonna bari nyiptaning rasa antara manusia jeung sato manjing ngahiji. Teu fungsi lila belesa korosa rasaning waruga ciptaning ati ngapelesat dina hawa tanpa wujud mudag di mana orai weling katut orai kobra cicing korosa yang daunan pating korosa katebak ku angin anu ngahilid oge regang awi anu mayak dina taneuh terus pating gorolong di kaanggangan kalebah jalan anu bala ku kalakai jeung dangdaunan anu galadi katingali aya orai weling keur ngalewa muntasan jalan panjangna kana sadeupahan gedena kana sagede jempolan. Keur anteng orai weling ngaleor bet ngadadak geuleug kuluna bari lelan letan jika ngarasa yen manehna aya nu ngageroh. Eta orai weling ngaleorna jadi mengkol ka arah sejen bari rada gancang ngakalaidang daun dina waktu anu meh sarua di tempat sejen tapi masih sabudeureun gunung salak. Harita ya orai sinduk keur cicing dina antara dapuran awi tur barala. Harita lalaunan orai sinduk cengkat dina tempatna bari huluna euleug sarta meberkeun sindukna letahna ka tembong lelan cagak dua panjang jeung gedena saluhureun ti orai weling. Eta orai kobra langsung ngaleor mudag hawa anu geus ngondang dirina ka hiji tempat. Reg orai weling jeung orai kobra meh bareng pating raran hareupeun Ambu Sulasmi bari terus mencong. Sedangkeun Ambu Sulasmi mah jika ka jelema we eta dua orai teh gancang diajakan nyarita sadaru. Hei Andika sakadang weling oge sakadang sendok. Nuhun Andika geus datang dina kayan kula keur butuh. Nuhun geus nyumponan pangangkir ti kula. Sarta kabutuh kula teh nyaeta ngeunaan peurah anu mati. Tur eta peurah mati teh iwalti Andika anu boga. Ukituna eta peurah mati teh arek terus dipenta we ku kula. Sarta oleskeun kana tungtung itu kula pikeun alat pamancing jeung newak macan. Kumaha Andika arek mikeun eta peurah ka kula atawa moal weling sendok. Ari sakadang orang tepuguh teu bisaeun nyarita ukur ulah lel etana bari tetep huluna euleug tur mencrong ka Ambu Sulasmi. Sedangkeun awakna terus pada digulung mun sikap di jalma mah eta teh kerengkuh hormat bari nembalan kana carita Ambu Sulasmi. Jeung aneh ku Ambu Sulasmi mah ningali eta dua sakadang orai lelan etana bari ngagulungkeun awak eta jelas mangrupa jawaban anu ngabaek. Nuhun Gusti. Ieu sakadang orai ngawidian peurahna dicanda ku jisim abdi. Sok mana heula saheula anu rek mikeun peurah ka diri kula.
Ambu Sulasmi nyarita deui. Sakadang orai teh nya oge teu bisa nyarita, tapi memang bisa ngarti karena caritaan jelema. Alhamdulillah. Harita orai weling anu ngarasa pangheulana diondang ku Ambu Sulasmi gancang maju ka hareup ngadeukeutan Ambu Sulasmi. Ambu Sulasmi gancang diasongan tungtung iteuk. Sarta ku sakadang orai weling gancang dipacok tungtungna eta iteuk. Mangsa mindahkeun peurahna kana tungtung iteukna Ambu Sulasmi. Orai kobra atau orai sinduk oge sarua ngalakukeun hal anu sarupa. Nalika diasongan iteuk ku Ambu Sulasmi langsung dipacok mangsa mindahkeun peurah mati. Nuhun. Arabi kaduaan geus mere peurah mati ka diri kula. Ayeuna mah jugue gerabarali. Tapi hampura kula ngan ukur bisa ngajurung laku jeung pangdungan sangan andi kaduaan. Salawasna aya dina kayaan saralama. Ambu Sulasmi jika kajelma bae make nyarita kitu sagala. Sedangkeun orai dua orai ukur nareuteuk sakedeung. Bari letahna lel-lelan harita. Terus anggeus kitu mah leo korosak. Eta dua orai teh pating laleor kanu bala sarta ngiles duka teuing ka mana leos. Ambu Sulasmi teu bisa lila-lila deui aya di dieu. Kencang lempang deui nurut tempat caricinga macan anu jadi jug-jugan utama. Ambu Sulasmi memang geus nyaho. Di Gunung Salak minangka panyicingan satu-satu galak jeung ngandung beurah di antarana orai jeung mau. Tapi Ambu Sulasmi oge lain maksud arek ngadatangan langsung ka sarang. Sebab bahaya ngadatangan ka kandang nam karo-karo dirempug mau. Ku kituna Ambu Sulasmi ngagunakeun akal. Manehna jelas nama arek mancing hiji macan tutul anu pangkolotna. Terus reksina nyamperkeun sarta dipentak kulit. Tapi mun seug maung tutul ngadon ngalawan, tinangtu Ambu Sulasmi oge bakal ngalakukeun tindakan. Taktis samemehna oge Ambu Sulasmi geus iatna teu waspada. Nyadiakeun pakarang racun beurah orai sina napal kana tungtung itu. Ambu Sulasmi ngeureunkeun lengkah mangsa ngarasa geus tereh deukeut ka tempat kandang maung tutul. Jadi jarakna teh deukeut teuing teu jauh teuing. Ambu Sulasmi saterusna jika tadi deui ngajanteng di lahan anu rata tur lem kalayan teu loba tatangkalan jeung rungkut. Sarta satuluyna Ambu Sulasmi museurkeun veteran batina pikeun ngimpleng di mana arayana maung tutul. Pikeun digero sakumaha sakumna laju sina terus datang. Punten. Satuluyna Ambu Sulasmi museurkeun veteran batina pikeun ngimpleng di mana arayana maung tutul. Pikeun digero sukmana laju engke rek sina terus datang ngamperkeun ka dirina tur arek dipentak kulitna. Ambu Sulasmi tembok bereumkeun panonna bari nyiptaning rasa antara manusia jeung satok manjing ngajadi hiji. Rasaning waruga ciptaning hati ngablesat dina hawa tanpa wujud mudag di mana maung tutul bakal ngadengi kana panggerona. Hiuk korosa angin ngahiuk nebak kana dangdaunan dina tangkal pating arula. Oge anu galaringna dina taneuh pating korosak kadang halalimber. Sarta di antara rajegna tetangkalan tembok aya tilu maung coreleng koneng bodas diselipan ku warna hideu keur ngadarangong bari padeureum. Dipepende ku hiliwirna angin leutik nu aya di pagunungan. Maung kolot bikarna harita keur nyusuan anakna pikireun maung jaluna teh. Ieu
angin ngahiliwir karena ceri maung jaluna anu keur atau eta maung jaluna langsung bentak serta calawak sungutna. Wah, eta maung huai nembongkeun huntuna anu rangeteng ku siung cerina katingali hirup utek-utekan rancu jerung kunung maung jaluna ngajerung kunung kuda ngelaun laju ngakeblai lempang ngelaun ninggalkeun eta tempat serta yakin eta maung jaluna mereka cuk-cuk ka tempat Ambu Sulasmi anu ngagerep ku Ambu Sulasmi tuh keneh oge bisa kadengi suara mau ngegaur terus ngadeketan ke tempat maneh. Wow 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 korosa jelug tulila eta maung jalunat geus nepi ka hareupeun Ambu Sulasmi bari ngagaur meupeskeun kasimpean jeung lamun seug ninggang ka jalma sejenna geus pasti bakal sieun waktu nempo maung belang anu gede bari jaluna tepak hareupeun pisan mata paur ngerekkeun. Tapi Ambu Sulasmi mah kalahkah tenang we aya maung oge hareupeun kalahkah imut bari neuteub sarta ngajak ngomong ka eta mah bagea belah aing ngondang maung putul anu datang geuning maneh belah syukur Andika akhirna datang karena pangondang pula Ambu Sulasmi sedengkeun eta si belang kadenge 2 kali ngagaul tapi cek Ambu Sulasmi mah eta sakadang maung teh keur nembalan kana caritana. Kula teh memang aya maksud hei belah daek teu wayahna maneh kudu sebaraga jeung nyawa ka kula pikeun terus dialak kulit maneh jang bahan baju incu kula. Ambu Sulasmi terus ngamitian ngedalkeun pamaksudana. Ari si belang katingali panonna jadi semu hurung detep seukeut ka Ambu Sulasmi tandane hiji satok anu memang keur kasinggung perasaanna. Ambu Sulasmi oge surut eta sakadang maung tangtu ambek ka dirina dumeh kudu ngorbankeun nyawa demi kepentingan manusia. Gau adengi si belang kegauran ngaluarkeun simahna ngan tetep pikeun Ambu Sulasmi mah dengan rasa sember atau asieun ku eta gauran maung malah ngadonpok deui Ambu Sulasmi cumarita ditujukeun ka si belang. Hampura pisan belang hampura wayahna ku kula dipentaridona tong koret ku amal. Si belang beuki seukeut sot panonna jeung mun seug dina kayaan ti peuting we bakal katempo caang kebur hurung warna kuning awakna tembong depong terus dengan hareupna duanana kakaut kana tanah ngawahan jika rek maju ngaraja ningali gelagat seperti itu Ambu Sulasmi oge ngarti naon anu kudu dilakukeun. Andika sakudu nama ulah galak belah ulah apanan menta karidoan ti Andika menta kulit kerbahan baju orang tapi mun Andika kitu nya kapaksa ulah oge moal cicing belah. Cek Ambu Sulasmi deui bari taki-taki yang hareupan amukan si belang. Gau si belang ngagaur deui beuki tarik sirana dangah kalau Ambu Sulasmi kapaksa nangtukeun sikapna kudu ngaladenan kana amukan si belang iteukna siap dijadikeun tameng pakarang ampuh. Gau jelong si belang geus teu micen deui waktu jigana ari tangga kajilang loncat arek ngerekam badan Ambu Sulasmi anu keur nangtu. Tapi anu ditarajang ku si belang memang geus teuwih ti heula iatna tur waspada
mangka nalika si belang ngagajleng arek ngarekep Kanjang Ambu Sulasmi ngacaulkeun awakna ka luhur ngumbul terus ngalayang di luhur jika kapas dina gerakan anu cepat timbatan gerakan mau iya cuel acung caul kalayang curi dina kayan badan Ambu Sulasmi masih ngalayang di luhureun badan si belang anu sarua masih ngalayang tembong Ambu Sulasmi ngacuralitkeun awakna sabaraha jumpali sarta langsung motogeun tungtung itu anu geus ngandung racun orai weling katut orai kobra anu ngandung peurah anu mati eta tungtung itu totogeun kana tonggong si belang meh jero bari Kanjeng Ambu Sulasmi luncat turun kana lemah sarta pancu di tempat anu kosong sedangkeun iteukna ngahaja teu bakal dicabut tina sasaran sabab supaya racunna terus nyerap heula kana urat-urat saraf penting dina sakujur badan eta mau coy lajeng cerap coy ceredeg si belang waktu ditancrep tonggongna ku iteuk jati na Ambu Sulasmi kadenge ngagaur tarik jika anu bari nahan kanya mangsa turun kana lemah si belang katingali uluna gigi deug jika jalma anu keur micen kali teh jawanana ngadadak asarunya tapi dina nalika kayan keur kitu nah atuh ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng see wadia balat ATE ofisial keun atunya ya dongeng teh kurang cekapkeun heula we dugi kadi insyaallah anjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur pamit mundur ti payunan para wargi sadaya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.